dengan keberkahan ya Allah ya Rabbal Alamin. Secara dilanjutkan maka biasa melaksanakan Asmaul Husna dengan sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli Ya Qudus
alhamdulillah maoskeun sholawat sinari Asmaul Husna parantos. Mugia urang sadayana sing dipaparingan sehat walafiat. Dipanjangkeun umurna, diberikan rezekina anu halal barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng sinareng mugia para putra putri urang sadayana sing diaturkeun para putra putri anu soleh tur solehah.